tepang deui sareng simkuring di acara anu paling wow, paling wah, paling pokona paling paling non disebut teh live streaming. Paling live streaming. Paling belantika salam dunia. Acara ngarumus alias non Mang Jujun. Ngariung musisi Sunda. Mangga sora seuri. Ulah nepikeun ka pahitna dibawa, peurna jeung peurah. Papunten pilih lepas. Mah kudu ditonyok. Tapi Ngaraikeun. Ieu filosofi ulah dihareukeun. Ya. Sampurasun. Iya, sampes. Tepang deui sareng simkuring katut reng-rengan ti sora seuri. Sapar kanca pokona mah. Katut ti Presiden Ghana oge ya. Yun. Salam program anu paling wow. Wow, paling wah, paling dan dan Salam dunia nyata ngarumus. Alias naon Mang Yun ngarumus teh? Ngariung musisi Sunda. Ayeuna teh lebet kana episode anu ka-7. Ka-7 nya. 7. Naon episode ka-7 teh ngabahas naon? Ayeuna Bade ngabahas aya Bangkong Reang di tengah kota. Cik, mangga sora seuri ah. Absen heula hiji-hiji. Di absensi. Di absen heula. Anu hatos hadir ieu nu sidakep di Facebook na Ngarumus. Masing-masing pokona nya. Mohon. Anu tos manco wargi-wargi Ngarumus di kota mana wae, Cing. Soal pokona mah. Kota mana wae tos. Oh, Malaysia hadir. Kela Malaysia na mana aya Johor, aya Penang, aya naon kan? Penang aya KL nya. Oh, Kucing. Malaysia hadir. Ti urang we baktos we kareng-karengan anu di Malaysia nya. Di mana deui? Kota mana deui sok? Cing Sukabumi aya Sukabumi. Sukabumi hadir Sukabumi. Cianjur aya. Terus naon deui nya? Majalaya aya teh lumayan. Oh, Majalaya. Kan ieu ge Majalaya teh di Malaysia. Ciparai ieu mah. Ciparai, di Ciparai. Jelekong mana Jelekong hadir? Hadir. Biasa nama reng-renganana ieu saha? Di Giri Harja. Mohon. Di Lembur Abdi, Dago Pojok. Aya. Cibaduyut, aya Cibaduyut. Lembur Abdi kan. Anu Nagreg aya teh hadir teh, Nagreg. Nagreg aya. Anu di lingkar Nagreg rupi namanya. Kade hati-hati tong kekebutan. Mohon. Da ayeuna mah teu musim mudik, tenang we. Tenang, mohon teras kareng-rengan anu nuju di jalan oge upami teu gaduh bensin omat ka pom bensin. Mohon ka SPBU. Upami teu gaduh kange bensina ngajedog. Nya pasti aya tuh ai momotoran. Ayanya. Mohon.
Memotoran mah tuh, memotor bobodoan, Mang Jun. Memotoran di motornyaan. Pangkapal ge kakapalan. Kakapalan, mobilan bobodoan. Nyaan, zaman ayeuna mah 2018 mah nu disebut memotoran teh. Nyaan. Nyaanan. Oh. Kan itu ka dieu touring disebut Touring, teh. ya. Touring opatan. Cing, Mang Jun, naon anu dimaksad sareng bangkong reang teh Mang Jun? Apal pisan. Jadi pan aya laguna. Aya hubunganana tuh jeung bangkong di sawah. Teu kan aya laguna. Bangkong suike teh geuningan. Eta mah tuangeun kuliner atuh teh mah. Di Garujati, Nya. Cibadak. Bangkong hejo. Bangkong hejo. Bangkong reang di tengah kota tak saban poe ngajar eta kan laguna aya. Oh, aya. Nya nya. Halo. Atanapi ieu teh bangkong reang teh paduan suara teh di dirihidan. Nya, Dirihen bener. non gitu teh, dirihen. Jadi baheulana mah meureun sajarahna mah disebut bangkong reang teh. Loba meureun bangkongna teh. Loba. Atawa di sadana rajin. Oh. Ai nu eraan mah moal reang meureun. Ari Mang Jun ya waktu kapungkur pas janten bapak asuh ieu bangkong hejo teh Mohon. narugi Kang Adam Malengkung sini oge gini kan. Lingkung seni bangkong hejo. Baheula aya. Ayanya. Aya ngan kurang terkenal. Jadi we kana restorannya. Nya, Di perencitan. Jadi kana restoran. suike. Tah ieu Mang Jun ngarah teh ieu nya urang di Google heula. Tah Mohon. ayeuna mah pan paribasa Google hirup. Zaman ayeuna mah wah teknologi atuh. Teknologi mana orang tanyakeun ka Google. Naon nu disebut bangkong reang teh? Naon nu disebut bangkong rea? Pan aya reang, aya rea. Bahasa Aya urang naon? rea jeung reang. Tah, teu keluar mana di Google tah. Mending Aya fotokopi tanya. bagikeun we mangga Cek daripada. Google ieu. Bangkong reang merupakan istilah bunyi kodok. Alah, Tapi pan kodok teh kodok saku. Nya. Asal Kuda pan kuda kodok anu lain-lain. Pan aya nu dikodokan di sadanya. Yang biasanya cenah terdengar serempak. barang Sana banyak. selempak, serempak Selempak. ketika musim hujan. Beda jeung halodo, musim mijih Ya, di eta. pesawahan atau di lapangan yang tergenang air anu carbrek ya. Bangkong reang merupakan juga salah satu jenis musik Musik. tradisional di Tatar Parahyangan ya. Tatar Sunda mah bisi gede teuing ya, yang cukup unik. Ditinjau dari namanya bangkong. Reang. Jadi bangkong teh saingan bank yang lainnya. Mudah-mudahan atuh sponsor ketibangnya. Tahnya. Bangna namanya bangkong ya mah. Dalam bahasa Sunda bangkong bangkong berarti katak. Kata. Dalam bahasa Indonesia meureun berarti katak. Dan reang berarti suara yang gaduh, berisik. Gandeng. Rame we kitunya riweuh. Teu riweuh ketang. Gandeng. Jadi tarik meureunnan. Jadi calibura Nya. jeung di medsos garaneh gitunya reang. Jadi bangkong reang itu artinya suara katak yang berisik atau bersahut-sahutan. Patemal-temal. Bangkong keur gogorowokan. Wah, gitunya jeung demo meureun. Pada mulanya kesenian ini merupakan hiburan bagi diri sendiri yang soranganeun. Kalangan ketika berada di sawah sambil melepas lelah. Oh, jadi lamun capek kadinya ngadengikeun eta gitu nya. Jadi henteu berisik sabenerna mah. Oh, acan, pan ngabawa asap. Oh. Jadi melepas lelah menghibur dirinya dengan menirukan suara-suara kodok, gaang, dan cengkrik alias jangkrik gitu ya. Kesenian bangkong reang kemudian terwujud karena pengembangan suara yang dihasilkan dari bambu yang dipukul bukan dibakar. Sarupaning tatakolan Ya, yang dipukul. Ai dibakar mah suluh. Disuluh ya. Makanya mari saling rangkul, jangan saling pukul. Cukup bambu saja yang dipukul ya. Apa? Sering duduk. Oh, saling duduk ya. Bambunya teh bambu apa bahannya teh ya? Bebas ya. Dipukul sehubungan dengan itu, alat musik yang digunakan dalam kesenian ini didominasi oleh peralatan bambu.
mudah-mudahan taya made in Cina made in Cina kayak plastik. Jadi tinu awi, tinu bambu. Tepatnya jenis bambu wulung. Kayak orang taroskeun ke ahlina naon atuh apa itu bambu wulung, apa itu duri dalam bambu atau mah bahasa. Waditranya alat musiknya ya, ini terdiri dari beberapa alat musik bambu yang sangat sederhana. Soalnya lamun riweuh mah eta sebutna apartemen. Oh, riweuh ngabangunna ge. Sareng mall. Ya. Eta mah bangunan, sanes bangkong, bangunan. Seperti borogododod, kungkong, dan bunyi gaang atau jangkrik. Dan juga bunyi lapar, kukurubuka. Tetapi seiring jalannya waktu ya, ini perjalanan berkembang dengan penambahan alat-alat musik seperti gamelan, kendang, kacapi, ada juga goong, ada suling, ada trompet dan juga tentu panembangnya. Tidak tertutup kemungkinan mungkin nanti ditambah dari alat-alat musik dari planet lain, dari Mars, dari Pluto. Insya Allah, mari kita coba berkontek-kontekan. Ngan kuotana mahal euy. Was apaan jeung Mars mah. Nah, dalam pementasan Bangkong Reang dapat memerlukan 11 hingga 30 orang pemain. Aduh. Jadi bisa satu tim sepak bola kesebelasan plus wasit, cadangan, manajer, bisa lah. Yang terbagi menjadi pemain alat musik dan pemeran katak. Bisa gede bangkongna mangga mangjur. Kata. Para pemeran tersebut akan menggunakan topeng yang menyerupai katak. Oh. Pakai bangkong. Pan biasanya dikedok, ieu mah dikodok. Gitu. Nah, pementasannya ini dimulai dengan penabuhan alat musik tentunya. Dimulai dengan bismillah dulu. Nah, lalu ditabuh alat musiknya, dilanjutkan masuknya pemeran katak dengan gerakan menirukan gaya katak diiringi berbunyian alat tong-tong, ada king, ada jong, rong, dang, brang atau dang, brang. Nanti kita tanyakan ya. Disusul dengan dialog yang diselingi humor serta lantunan lagu, Mang Jun. Ya, pentas kemudian berakhir setelah gending penutup ditampilkan. Gitu, cenah. Kesenian ini mengandung nilai-nilai religiusitas dan juga sosiokultur. Yang jelas kesenian ini tidak mengandung lemak babi. Jadi insya Allah halal. Ya. Kesenian ini juga kesenian ini terdapat di beberapa pinggiran Bandung. Seperti Kampung Ciseke, ya di Google Map ya. Ciseke Desa Cikawung, Kecamatan Ciparai, Kabupaten Bandung. Ciparai deui wae Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur. Pardaka Kidul. Dan yang paling menarik ternyata ada pula Mang Jun di tengah kota Bandung. Alah, di tengah-tengah we. Aya kene sawah gitu. Tengah kota Bandung di mana? Di tengahna kota Bandung teh nah gedung sate atau anu titik nol teh? Titik nol kan eta ya tengah kota Bandung dirinya. Yang notabene ini sudah tidak ada area pesawahan kecuali di YouTube. Nonton sawah ya. Kelompok seni Bangkong Reang Sri Tunggal ini dari blok Pareman RW 04 Makarwangi, Kecamatan Bojong Loak Kidul, Kota Madia, Bandung. Cibaduyut, daerah Cibaduyut lah. Walaupun di tengah pemukiman padat juga rek nyin roti dipadatkeun padat bekah di pempek. Padat pemukiman padat khas kota besar di keseharian mereka yang rata-rata pengrajin sepatu. Nah, pengrajin sepatu kan memusikan. Nya, baheulana meureunnan sajarahna. Karena berdekatan dengan sentra sepatu Cibaduyut Bandung. Eta. Bangkong Reang Sri Tunggal yang dipimpinnya ini oleh Pak Koko serta Abah Utis selaku sesepuh yang tergugah baik secara rasa Kasundaan dan berkesenian kembali mengaktifkan seni Sunda Buhun Bangkong Reang ini ya. Tah gitu cenah saur pamendak Mbah Google mah numutkeun Google supados langkung pasti deui mendingan urang taroskeun we ka pahala ahlina nya narasumber rengrengan Bangkong Reang ti Sri Tunggal. Yap. Terus jelas-jelas aranjeunna mah
seniman, ahlina, praktisi, seniman lagi seniman alam, sareng seniman peti pera. Tadi mah seniman isbi, iya mah gitu nya. Nah, itu ada seniman teh, seni itu adalah iman. Oh, gitu. Iman sama keyakinan berbeda juga masalah. Orang yang awewe imana sarua tapi yakinnya beda. Orang yakin aing itu yakin teu. Kan itu jadi. Bermasalah. Tak bermasalah. Ya. Tahanan bina mah tuh jelas-jelas arahnya nama seniman Mang Jun. Sarang arahnya teh kagabung oge dina paguran penca ku Tagalog. Usik teh. Gitu. Kasurupan. Tapi tong penca ke mah di dieu. Mangga tuh Mang Jun enak mah Cik Mang Jun cobi tadi ya. dijemput heula. Kela dijemputna di mana? Pokoknya mah neme teh menuju Jadi abdi Paranca, teh menuju ka Panca. Cibadeut langsung. Menuju Panca neme di Simpang 5. Oh. Simpang Ya 5, siap. toh. Ayeuna abdi ngajemput heula Pak ke Koko sareng arantesan Pak Gugun. Pak Koko sareng Pak Gugun. Gugun. Mohon kan dana langsung dapat. Bilih lepat. Mohon. Pak Koko sareng Pak Gugun. engke ulah ka Mang Iding. Dan ulah Pak Gugun sareng Pak Koko. Nya, Pak Koko Koko sareng sareng Pak Gugun. Ulah Pak Gugun mohon. Ya, siap. Dan iya Pak Koko pasti dia Mohon. Pak Gugun. Pak Gugun. Ya siap. Ayeuna abdi ngabujang heula, abdi hoyong dimusikan tapi na jero hate. Di silent atuh. Gandeng kabinanya. Mohon. Siap. Yo, Mang Jun, sauran Mang Jun.